guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Faisal Rizky di channel Faisal Channel ya. Kita sekarang sudah dengan teman saya yaitu Indra non Indra Bakti balik mana teh boga inung maneh merengaran ka maneh teh alus Ajun Ladok atuh Ajun Ladok cenah budak. Ya, orang aya jeung si Indra Ladok cenanya ting Indra Bedog, Indra Koet cenah. ada yang ke Koet Kitu hareuna nyawa. Sungguh di dieu teh rek berbincang-bincang nya. Naon cenah kahirupana teh, cenah tingali bajuna EKTC. Oi. Heeh, kitu we. Bajuna EKTC, wah. jaket ya oleh baju Jaket cenah hampura euy jaket bener. Ieu caritakeun ieu pengalaman meuli jaket di mana ieu? wah jauh sejarahnya ya wah. Di mana? Kalimantan Kalimantan ya, Kalimantan. Kali teh. Waduh. mantan tadi oh berarti mantan mau caduk ya Asih ieu. Ieu caritakeun baju caritana kumaha ieu teh make jeung bisa make baju kieu ieu teh. Nah henteu wabarik. mau balik kemana teh Baju pendek. Henteu ieu mah. Bener ieu carita ieu. Pertama mula make jaket ieu teh kumaha caritana teh? tah baheula teh wauh jeung barudaknya Ya, barudak cenah. heeh Terus yang ngajaran gitunya wauh heula kenal heula ruang riung ngelung-ngelung tahan PK diajakan PK ngiluan teh nah, jadi kesimpulan teh ngiluan jeung barudak panggih kitunya di mana kitunya ari babaturan mah jeung sasaha oge akur kudu akur saling ngerangkul saling pukul tah eta wadengekeun nya tingali eta ceulik asup lodong oge cikeuna teu percaya mari ka dieu tah bisa rek ngorek dia saling ngintip ka dia balik kumaha cenah geus ngumpul terus kumaha dan diajakan ke tangsian formulir ke keluarna formulirnya cegah rek sakola wae formulirna tuh aya heula lagi terus formulir kumaha tah keluarnya KTA KTA langsung meuli naon tributna bener tributna KBB ngulung ormasna oke tuh wah cenah mimitina teh panggih jeung barudak ngumpul terus ngisian formulir terus kumaha nyeun KTA ngeliat tributna tah ayeuna pertanyaanna kumaha geus rasana ieu geus jadi anggota gitunya da urang mah lain saukur jeung belagaan terus lain pake anu lah cicing tong ngorek nu kieu atuh kacegan nu kieu naon ieu boe eta kali boe ya terus kumaha boga kita lain pake analan kesbar kayeuna nya jadi lain syukur gayaan hungkul teh jadi kumaha awal kayak maka pake analan bukan karya ge asa pangkaingna teh gini anu wani kitu aing bukan analan teh nyawa dan salah mah geus bukan tah eta wa jadi pertanyaan orang ayeuna tujuanna EKTC teh aya di dunia ieu teh pikeun keur naon? Mah geus kejayaan pan. Ayeuna nya tong boroning badak urang kieu-kieu. Apa? Kalem saat can ngopi asli ngopi ya panik ya teh. Mana udud mana? Wah sumbang udud atuh euy. Aduh. Gubernur urang ge pan di kami kan ngiluan wa. Kumaha sok lanjutkeun. Da urang mah naon mulikeun ketua we nurutkeun. Nya miskeun ayeuna nya vulgar ka mana kitu ka dieu nya. Da dijamin naon oge pan boga uang kas teh teu barak ayeuna makan sok aing ge anger kitu kieu na. Wah kieu anger sakeun ke ketua na. Jadi ieu mah tugasna gitu diayakeun EKTC teh keur naon atana pikeun nyan organisasi keur ngarangkul masyarakat tawar saya rangkul teh naon bila aya kitu kieu teh kan naon KBB oge kan yang ka Sinangkerta kan bagi sumbangan Sinangkerta cenah apa Sinangkerta teh Sinangkerta Cililin apa Cililin Balituna ulah kidulna lah kitu intina mah orang sumbangan anak kitu kieu kan sering ngangkul anggar kan badak aya mah nyeuna karusuhan wae tah eta geuning ayeuna mah geuning lobana teh ormas-ormas anu teu dirangkul ku masyarakat teh jadi nanti kursa ukur ngaresahkeun eta teh wa tah padahal mah anggar ka sorot mah kan ketua
leluhurna tah coreng goreng pan. padahal mah Heeh. halus eta teh luhurna teh. Ah ti luhur mah alus anggar kitu ge antek-antekna cicing cauna Tah jadi wah anu nontonnya ieu nu antek-antek nu dihanap hargaan anu nyieun EKTC bener tuh wah. heeh. Dihargaan kudu nama nyieun EKTC ieu teh pikeun ngajagaan masyarakat lain ngaresahkeun masyarakat dah. Dengekeun tah tangkurak. Gitu atuh. Ieu nu lalaki pasti loba. Kade tah ayeuna bangsa urang perang aya Cina nu ngajajan diantepkeun Kagak dihalang-halang. eta naletah naon? Naon Di eta? pelakan paku. Hanya teh awi saleunya. Itu nal yang tai bre jadi wayang. Di dieu tah teh nya ti di Oh. kan. Gerong. Ayeuna warga Indonesia geus kakeret ka pasisiannya kumaha? Ari Cina ayeuna ngajajah diantepkeun wae. Tah. Aya bangsa urang nah kakak diperangkeun. Tah eta. Nah teu polisi rata tentara. Ari nu ngajajah diantepkeun nah. Aya bangsa urang geus tarewakan. Henteu garoblok pan kitu teh. Tah eta wa. Jadi kieu pertanyaan kedua nya. Ari EKTC Briges Monreker eta teh kumaha eta sejarahna tenapi eta musuhan atau kumaha? Ari sidik antek-antek nah eta mah. Oh ari Ya, antek-antek nama emang ngarusuhkeun gitu nya. Heeh, dari bangsa ketua lama kan sering ngerangkul teh ya. Geus apa gitu geus kondusif. Skonsip. Bandung kondusif teh. Tapi eta teh aya acara atau acara ya. acara kitu ngagabungkeun geng eta teh Subang Bandung kota menang geus ku Cililin hungkul nerusin mah. Cililin. Heeh. Nya eta ari Cililin mah nya kasohorna kota santri nya walain sanes kota-kota nu kararieu kitu nya cuman antek-antekna ari ketua nama kumaha salah jalur teh kan ngagunakeunna asa pangaingna teh kan aing nyawa ketua nama kan karieu jeung ketua deui mah biasa. eta nya kudu silih nghormatan intina mah. Boh Monreker EKTC GBR Briges. Teu ayeuna mah ngalenceng ya ari baheulana ari ente teh naon ieu teh? Jelema nya gitu. Terlambai ya. Da ieu mah kahirupana itu kumaha Sederhana sekali ya kehidupan mah. merek Guseup naon deui Guseup. ya atuh urang kalau mah. unur-unur. Ada orang ributan mah teu bisa teu wani gitu. Nah, gitunya Mengalah untuk kemenangan bener orang mah. Ayeuna- Ayeuna kalih menang ge nyeri. ayeuna kumaha rasana ya? Rasana kumaha eta rasana naon teh? Rasana geus jadi indra kitunya nu bener gitu segala bener lah. Jadi nanti ngabenerkeun teh lain ngabenerkeun lah ieu mah jadi nanti boga atribut tapi teu disalahgunakeun tah kumaha eta teh? Nah, urang mah jangan naon boga ketua atuh Ari ketuana saha eta teh? Pak Aka. Pak Aka, nya Pak Aka. Anu Cile Anu Jambungi Pak Aka. Cipayung Pak Aka. Ayeuna pas Sandi digantos. Sabaraha tahun biasana eta mun ganti-ganti jabatan gitu teh? Nyaku mah anak buah geus teu kapake nya misalnya di luhur geus ngundurkeun ganti deui. Mun ti KBW mah Pak Pepi, Pak Dendi. Ayeuna mun syarat hayang asup ka ormas-ormas gitu zaman ayeuna kumaha? Gimana nya tuturkeun ketua lah. Aya ormas kan ulah salah guna teh. Teu maksudnya mun misalkan aya nu hayang gabung ye. Eta Nya teh di kumaha eta teh? jadi rangkul da. Aya ospek apa? Nya eta teh kan ari zaman anu ayeuna mah mun misalkan aya ormas-ormas nu tanggung jawab teh pan ningang aya nu asup biasana di ospek teh ditenggelan ning sampai aya nu pupus nya tau kunaon ari didinya kumaha? Sarua baheula ge gitu ka digelutkeun digalungankeun kain mah kan henteu geuna ospekan biasa gitu nya. Jadi lamun eleh mau ditarima Ya diterima. eleh menang ditarima asal aya ka maneh gitu. Oh, kan aya mah gitu. aya formulirna eusian formulirna pan. Di luhur mata ya teh ning. Ada smart rey lah tinggi formulir. Terus dia eusian formulirna pan rute tinggal nganyieun KTA pan geuna. Suga KTA mah. Lain ayeuna boga atribut KTA kan dioknumkeun ku ayeuna mah salah gunakeun teh pake ngabangsat pake naon bahan make bahan nu make TCT nya budak Briges budak naon jadinya kan salah gunakeun teh jadi kita kasebut budak TCT anu tah ulah nu ka kitu teh. Tinu naon itu bahanna? Ieu nya kain tuh. Ternyata tinu Tisu kade tisu nanti lain ieu mah lain. tisu bang. Lain. Tahwa kieu nya Ieu anu nyeuna. kieu kahirupan teh nya jadi ayeuna teh manehna teh Indra teh keur berjuang gitu nya. Naon ayeuna teh keur naon Juang ke Indonesia lah ieu. ngajarkeun Indonesia cenah 17 Agustus tak kadang deui. Ieu mah model kahirupan nya ieu Jang Indra teh bae jang itu disebutna. Aduh,
Mangga mau. Mang atau mangnya? Mang. Umur seberapa tahun? 28. Potong kulit dulu jadi pendek. Nah, udah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omat subrek. Subrek. Di Faisal channel Faisal. Faisal channel, Pak. Faisal channel ya. Tong hilap ya nya kayak tes Indonesia perjuangkan ulas dodog kita banget Kalau hanap kumaha kan hanap. saharapeun tah omat inget kan perjuangkan ya tes ka ayeuna kieu Kalau disalahgunakeun. salah gunakeun. Tadi nempona tuh sih ya. Kuatkeun persaudaraan tes Indonesia. Ya lah, terus. Oke. Oke, terima kasih. Tong hilap subrek. Tong hilap subrek tah, dia catatan nyalita yang ngaranna tah deuleup mata. Nah, oke, Bro. Nun.